Waalaikumsalam. Bade tumaros tentang sejarahna Curug Layungan. Nuhun. Janten Curug Layung teh neng kapungkurna namina teh sanes Curug Layung sinya. Kapungkur disebatna teh leuwih. Nah eta mah sanes curug. Nah, tas aya hiji sepuh anu nguruskeun eta curug janten weh disaekeun. Nah dinamian weh namina Curug Layung. Ngawit nama kitu neng. Terus awal terbentuknya Curug Layung di mana, Mbak? Oh, awalna teh aya hiji warga sepuh lahnya anu sok ngabebenah terus ku anjeunna dibebenah disae-sae terus ngawitan nama emang naon namina itu umum. Lami-lami kan ieu kagungan perhutani. Terus dikelola ke perhutani. Dijantenkeun wisata Curug Layung anu tiasa dianggo kanggo camping sareng hiking ya. Nah, terus tidinya ditampi we ku LMBH Lembaga Masyarakat Hutan dibantu sanana. Alhamdulillah janten ngabentuk Curug Layung. Sejarah namanya seperti itu. Kapungkur nama memang tempat ambang tapi tak can rame. Nah, setelah dibentuk keluarga sareng ku perhutani, alhamdulillah anjeunna janten weh wisata Curug Layung. Alhamdulillah. Tas cekap sakitu. Sami-sami.